Bismillahirrahmanirrahim wa nafa'ani bi ulumihim fi daraini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawiki iku pasal sawiji. Niatu utawi ngaran niat iku qasdu syai'i naja sawiji-wiji muktaronan hale kang den barengan bi fa'lihi kalawan midamele sy wa mahalluha lan utawi panggonane niat yaiku qalbu ing dalam ati wa talapud lan utawi ngucapakeun biha kalawan niat iku sunnatun sunat wa waktuha lan utawi waktune niat iku ing dagos li awali juz'in ing dalam nalika ngawasuh kawitane juz sawiji minal wajhi saking rarahi wa tartibulan utawi aran tartibiku alayo kadima yen ta ora andinginakeun wong udwan ing atase anggota kang wis pernah keri ala udwin ngariakeun ing atase kang wis pernah dingin. Sundana Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu pasal sahiji. Aniatu ari ngaran niat qasdu syai'i etan naja midamel hiji perkara muktaronan barianan anu dibarengan bi palihi ku migawena sy ku midamel niat kana niat. Jadi urang dek ngalakukeun pagawean non wae dek gawe di pabrik atau dek gawe di sawah tanina atau dek gawe di mana wae pokokna mah eta langkung kudu make niat, kudu aya niatna kitunya. Sabab lamun teu make niat mangka moal sah naon eta amal atau pagawean anu bakalan kurang dipigawe lamun teu diniatan heula. Ngaranna namun niatna alus bakalan alus, bebeunangan oge lamun niatna gopet mangka bebeunangan oge bakalan gopet. Itunya wa mahalluha sarang ari tempatna niat di mana cenah tempatna niat teh jang syahrul alqalbu eta dina jero hate. Jadi urang teh ngayakeun niat atau di mana ya urang teh niat teh datangna di mana, apakah dina jero hate atau kur dina lisan hungkul. Anapun ari ngucapkeun lisan nama wa talafudu sareng ari ngucapkeun biha kana niat sunnatun eta sunat. Jadi yo urang teh geus ngebogaan niat ieu teh mah teh dek misilkeun ya nu can nyen naon bae eta mah nu nyen KTP teh ngeuleukeut mah. Can jadi wae ieu geus boga niat tina biwir atau dina hate. Anapun ari ngucapkeun mah karena niat eta urang teh dek nyen KTP yeuh misilkeun atau urang teh dek nyen lamaran gawe yeuh naon wae mangka tidinya eta anu kasebutkeun niat anu diucapkeun mangka eta hukumna sunat. Napa dina jero hate mah urang jero hate teh dek salat Gusti abi mah dek nyen kobong nyen pasantren eta mah eta sebutkeun niat dina ati. Wayana wa waktuha sarang ari waktu na niat inda gosli awali juz'in eta dina nalika ngawasuh kawitan juz sahiji minal wajhi tina pameun atau wajah atau beungeut ya bahasa galib urang nama itunya. Sabab ari waktuna niat dina nalika ngawasuh kawitan juz sahiji tina pameun teu meureunnan urang teh wudu meureunnan saacan ngincak kana pameun teh otomatis panan dina leungeun heula dina talapak tangan geus na talapak tangan teh kekemu lamun sunatna mah geus kekemu teh langsung kana irung eta sunat wungkul geus kana irung teh karek we asup kana pameun teu. Anapun ari nu wajib wungkulna mah nya eta langsung kana pameun teu beres kana pameun teu panangan dua dugi ka siku duanana teras we langsung kana ngusap sirah saalit 3 kali wae mah geus ngisap sirah 3 kali saalit teras we kana sampean sareng memuncangan duanana eta anu wajibna mah sunatna mah nu tadi 3 itunya.
Teras watartibu sareng ari ngaran tartib bala yuqaddima eta yen ngaheulakeun si jelma udwan kana ti heula ngala udwin kana anggota anu paneuri. Maksudna masa acan umbah pamanta teh talapak tangan heula itu nya. Tegasna Bismillahirrahmanirrahim. Tegasna ari ngaran niat teh nyaeta neja hiji perkara bari dibarengkeun ku migawena eta perkara sareng ari tempatan niat eta dina hate sareng ari waktuna niat eta di nalika ngawasuh kawitan juj tina pamente sareng ari ngaran tartib nyaeta kudu ngaheulakeun kana ti heula maneurikeun kanu paneuri kahartos. Mangga mun kahartos sae, mun teu kahartosna mangga komen, insyaallah ku abdi diterangkeun salit-salitna anu kusim abdi dipahami we kitu nya. Alhamdulillah atunya panginten ti abdi Muhammad Syahrul Rahman dicekapkeun sakitu bae anu malah mandar cing aya manfaatna khususna keur sim abdi umumna keur urang sadayana. Dicekapkeun sakitu ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.